Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak ker santai ker ngopi di harapan imah. Datang tadi dah gecek na motornya. Si Wawan mau ransel sugante mau rambutan enak ker usum. Ieu mah lain bakutat baketutnya ai teu diampihan da babaturannya. Eta mah manehna keur kalarsel cenah kesel kunaon wan? Kesel ka pamajikan ki. Kunaon itu nepi ka kesel kieu? He caritana maneh ku warungan ki. Ai kamari teh nginjem Bang Emok. Nginjem Bang Emok teh ai uing ka ditu ka dieu nganteur ka ditu ka dieu nya. Ai begitu cair uing teh di bejaan. Nyaho uing ngitung duitna pamajikan teh. Cuman sugan aya bahasa gitu eueuh dicicingkeun uing teh. Rasa maneh da budak tere opat kitu nya. Uing teh da boga budak tere kawin jeung nu ayeuna teh. Uing teh jadi kesel ki. Akhirna kabur tinggalkeun. Aya eta naon dina ransel. Ieu teh baju ki. Terus maneh nek ka mana? Mun aya mah uing mah nek neangan kontrakan we ah. Lieur ki stres ku Bang Emok cenah naon ge. Mimitina kieu teh bebeja mah uing mung nyetoranna ge. Ye wan eta teh meureunan pamajikan teh mentak nepikeun ka nginjem kitu ge sekeur dagang. Ayeuna maneh sekeur naon atuh duit. Heuh nya uing minimal hayang nyaho hayang kabagean da uing teh ka ditu ka dieu ai memeh jadi duit mah uing teh sibuk sitah nganteur ka ditu ka dieu ai geus jadi duit mah uing nekot teu ditanya-tanya acan ki. Kesal uing mah ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.